anjir balik apel. Anjir. Ya oleh-oleh atuh beneran ya. Atunya heeh, pada mah payu. Oh. Sokna keluar ya. Cik, urang rek naranya. Nah, make teh rapel. Cik, beun nah mana teh apel? Rek apel kumaha atuh da kagoh ge jauh. Buka kabogong jauh, mentas laut lewat gunung. Tapi apel teu bingung, cukup halau na telepon. Oh. Terus maneh nah make teh apel? Rek apel kumaha, pan kabogona ge direbut batur. Pacarku ditikung teman, sialan. Aku jadi kesepian, sialan. Malam minggu sendirian, sialan. Oh. Nah, ai maneh kunaon mood? Make teh apel? Rek apel kumaha da we na gede-gedekeun. Oh. Aneh maneh mah. Nah, terus ai maneh kunaon make jeung teh apel? Percuma rek apel ge ari teh di restoran ku kolot nama. Sakit bukan karena cintaku padamu, tapi sakitku dibenci. Aduh. Cing sabar nya. Nah, ayeuna nah acong maneh make teh apel? Pan ieu ge keur apel. Duh, si eta mah tong ditanya geus nyaho urang mah jawaban lagi pasti si eta mah bakal mabogan ka bogoh. Naon eta? Ya urang eta. Wah, itu mah kasurupan bener. Tahan. Gimana yuk? Tikido. Gimana yuk? Gimana yuk? Yang naon? Yang cikopi. Kopi. Abah, dah. Ya, pas. Yuk. Kopi. Yuk, bikin. Yuk. Pahit. Yang naon atuh? Ayang pistok. Pisok. Bau. Yo. Yo, pisok. Legit. Ngeri mah ada legit mana. Ayeuna mah geus kacumponan. Init, ayeuna mah init. Ayang kene. Naon sok berueun. Ayang udut. Udut. Yo. Nah, udut. Yo. Geus kacumponan ayeuna mah hayang naon deui? Geus balik ayeuna mah. Balik. Ayeuna mah geus kacumponan hayang naon deui? Hayang naon deui? Ayang boga kabogoh. Ngomong pisan.
bapak-bapak. Hayang naon? Yang Cikopi. Abah, udah, Abah, udah. Yo. Yo, bikin. Yo, yo. Pahit. Yang piscok.